hirup manusia tara lepas dina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hoyong lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna miskin oge ari jujur mah leheung tibatan nya gede bohong nya gejul. Nah gitu sampurasun para wargi tepang deui di Rumasa rumus masalah sadinten. Danget ayeuna masih keneh diserangan ku Abah Deni sampurasun Mbah. Rampes. Atur nuhun Mbah. Aya oge Abah Omen, nuhun Abah Omen. Aya oge Abah Budi sareng AA Geril. Danget ayeuna urang seja ngaguar patali serang 1 juta itu. Aduh. Nyaan sakitu. 1 juta. Asa henteu da. 1 juta. 1 juta. Eta teh mah kata artos atau napi? Ih, 1 juta teh akronim. sanes akronim. artos, Sanes. Singkatan lah akronim teh. Singkatan. Jadi orang pada ngaguar 1 juta teh saana teh sabar. Sabar. Ju-na teh jujur. Tana teh taat. Lamun urang ngagaduhan tilu hal ieu dina kahirupan tinangtos hirup urang jamuga, waluya, bagja. Leres teu Bawa Men? Laras atuh. Tadi disebatkeun miskin oge ari jujur mah leuheung. Tibatannya gede bohongnya gejul. Ieu kumaha atosna ieu kamandang Abah Deni kumaha ieu? Maksudna ieu sanes nyarioskeun perkawis jalma anu miskin ieu teh. Oh, sanes. Tapi anu kaya sanes. Oh miskin di dieu naon? Miskin maksudna sanaos miskin, nu penting jujur. Tah, cobi. Anu sok teh jujur teh nu miskin atau napi nu beunghar? Biasana mah seseueurna ieu mah nya. Seseueurna. Numutkeun nu karoris ku abdi anu teu jujur teh seseueur mah anu eta. Anu eta. Eta teh nu mana? Hah? Anu mana? Nu beunghar atau nu miskin? Duh, anu eta. Nah, nu eta, pokona nu eta. Pokona aya bukosna jalmi anu jujur, aya anu teu jujur. Anu teu jujur. Disebatkeun dina namanya tah. Sok naton teh? Disebatkeun miskin oge ari jujur mah leuheung. Tibatan nya gede, Bohong nya gejul. Gitu. Jadi anu teu jujur mah nu gede bohong. ta eta. Gejul disebatna. Gejul. Gejul. Pertawi 1 juta Bawa Men? Naonna? Nya dina kahirupan urang nembongkeun kahirupan nu 1 juta ieu. 1 jutanya. Sabar, jujur, taat. Nya maksud teh prak-prakana ye kamandang Mbah Omen teh sapertos kumaha dina kahirupan urang sadidinten. Upami ninggalkeun 1 juta mah memang ieu teh hiji nominal anu nya dianggapna lah. Nya. Puncak tina nominal kitu nya lamun dia mah. Nya. Kitu lamun urang gaduh artos 1 juta teh rada leuheung gitu. Nya cekap lah kanggo sadinten mah. Erek kawaha 1 jutana eta. Saeta karakterna. Karakternya. Singkatanana. Kieu nya Abah Deni. Kumaha Bawa Men? Mbah Deni mah ieu. Maka celik ieu teh. Mungguhing dina kahirupan manusia da urang mah orang Sunda nya. Nya gini. Tah ti kolot ge kitu geus ngawanti-wanti jeung merebekal. Leres. Ayeuna contona kieu.
Ti wiwit urang lahir gumelar ke alam dunia gitunya ari kolot baheula mah sok langsung dirawu di pangku. Tah. Urus bari di parancahan. Di harewosan, Nah. cepilna teh. Anu jadi bahan pertarusan simkuring harewos naon. Nya mun teu lepet mah sok ngadoakeun. Nah, eta tapi intina gitunya eta doa teh sing cager, sing bener, sing pinter, sing jujur gitunya. Malahan mah tah lamun tadi mangsa-mangsa geus lempang mah budak teh osok dieyongnya. Oh iya, Dieyong tadi dibawa ka pancuran eta teh parancahna teh eta. Di aya doa di Nah, lebetna teh. khusus doa teh hidup sing bager, sing jujur, sing pinter, sing satia, sing sabar. Da eta atuh. Eusina teh Kayak asa emut kana lagu Ayun Ambing geura. nya. Neng neleng nengkung. Eta dina mangsa leutik. Oh. Dina mangsa dewasa ge lamun tadina pas urang nikahan geuning nya. Oh nya. Tah geuning sok aya Sawer. Eta teh papatah. Doa deui. Doa deui. Papatahna teh da eta atuh sing jujur, sing sabar, sing taat, sing tawakal. Entong loba bohong. Eta teh justru sok disimolkeun lamun kajujuran sok aya koneng geuning nya. Heeh. Nah, dina sawer teh aya sawer teh koneng. hirup teh kudu jujur. Integritas. Gitu. Ya, badan. Aya patalina. Integritas. Terus aya leke, nanti lekan geuning. Lekan ditincak. Kosong. Nya. Ulah bohong hirup mah. Nah, bener. Dah. Ulah bohong. Sok aya geuning aya harupat. Nya, ulah geutas harupateun. Nah, eta teh bakal dina kahirupan jangkeur diri urang. Nah, ari orang Sunda mah memang geus ti wiwit lahir kitu nya. Karuhuna ge tos. Dah. Aya eta jangkeur makelan urang jangkeur kahirupan di alam dunia. Berarti doa eta rumus nama doa. Eta anu bakal jadi karakter dina kahirupan. Dina diri urang eta dibawa kana kahirupan rumah tangga, dibawa kana kahirupan masyarakat. Gitu. Tah si karakter sajuta ieu Sajuta teh. Tuh. Ai saur kamandangna Abah Budi. Dari sajuta didinya teh pan raket patalinanya sabar jujur taat. Tah ari sabar teh pan sanes ngandung hartos ditampiling cicing, dibabuk murungkut, ditonjok morongkolnya. Tapi dah memang Kala-kala diulangi ya. Digedor marojon. Ditakol ngarengkol. Ditakon. sanes kitu pan nya sabar teh jadi tampiling cicing we sanes tapi kedah memang luyu sareng hambalanana prosesna nanti diikuti gitunya di nanti disebutna teh bah dipilampah kalayan sakumaha mistina. Ulah ayeuna nempuh jalan pentas gitunya kana sok jadi beteka poe cenah eta mah can matang eta sabar gitunya. Ari beteka poe teh kumaha nya. Ya pan ieu tingali salirahna beteka poe. Ayo masa ngomongkeun batur tekeng. Ari dina bab jujur apanan geuningan ari jujur teh panginten bruk-braknya dina bahasa Sunda mah nya. Bruk-brak hartina transparansi. Bruk-brak cirina demokrasi gitunya. Sajalan reformasi urang tetap ngahiji ku jalan bruk-brak janten emansipasi ka ditu nanya. nya henteu oge. Benten bab atuh eta mah. Tapi maksudna teh kitu kajujuran teh aya transparansi janten teu nyumput nyalindung gitu. Teu aya nu disumputkeun teh anu disalindungkeun. Tabeh dituna prak-prakanana panginten taat teh ya gitunya teh disebutna teh taat teh maksudna teh patuh atanapi naon atunya nya nurut gitu. Nurut tapi sanes tuturut munding oge nya. Tapi da taat di dinya meureunnan eta teh kanan tos urang teh gaduh dasar yen anu maparinan parentah teh pan Gusti nya. Ari Gusti mah pasti wae hade ka urang teh. Tangtos. Eta kudu taat. Jadi sajuta di dinya teh raket pisan patalina teh aya korelasi anu kiat gitu bah. Leres pisan. Upami Aa Geril panuju sareng kamandangna Abah Budi panuju pisan eta teh jadi raket pisan leres saur Pak Budi patalina teh. Dina ngalakukeun kajujuran pasti urang teh butuh kesabaran. leres eta tah. Leres pisan eta mah kitu nya. Nya contoh dina kasus kitu nya. Misalkan gitu. Utamina mah sih anu diuji soal kejujuran teh pamisalkan dina dunia
kasenian gitunya pimpro tah. Pimpro. Pimpro. Anu nyepeng cicis. Tah, nyepeng cicis gitu Pak. Nyepeng ngabagi-bagikeun. Cenah teh. Kan didinya diuji gitu. Ayeuna misalkan sok aya pan ayeuna mah Pak pimpro teh geuning kana aya teh. Aduh ieu mah nu hajatna dulur. Nya Punten we nya dihiras. Teu dibalayar aya tah eta didinya gitu. Oh, kantos ngalaman. Oh, Kang teu ngalaman. Sering? Teu sering coba pernah gitu ngalaman pisan. Mohon. Hartosna. Tapi Abah Deni berkawis pimpro gitu. Ieu kumaha kaulan. Berkawis pimpro. Soalnya ieu jadi pimpro. Bapak ieu jadi pimpro. Aya terus kealaman gitu rupiah. Nah, hiji kieu. Kumaha. Lain niat teu jujur gitu nya. Tapi da ari ngaranna pimpro mah kudu asak tinimbangan. Nya kudu mohon leres pisan asak tinimbangan. Asak tinimbangan jeung aya keadilan. Nya. Nah, gitu nya. Misalnya tukang goong jeung sinden teh benten. Nah, benten. Kadang-kadang osok kieu. Wah, cenah semput salindung pada mah henteu. Apa doang aya proses latihan ya berenang. Kudu ngaluarkeun jeung konsumsi. Nah, jadi nyimpen tadinya. Nah, jadi memang kejujuran teh memang diperlukan pisan leres gitu pisan. Lamun urang jadi salku pupuhu memang memang leres gitu jadi urang kadah buruk-berak teh kieu kadah aya tercatat oh barudak ye tah ye dibagikeun sakieu anu sakieuna jang anu tah eta Tina saweran sok dibagikeun tah oh sok atuh ka pamajikan tah ka warung Berarti jantan kalasan Abah Omen teh sering pisan jadi pimpro salah sawiosna sering abdi ge sabaraha kali garapan pimprona teh ieu. Tapi mah jujur, Baden, jujur. Jantan kumargi anjeunna jujur sering jantan pimpro gitu. Aya oge jalmi anu memang jujur ngabohongna gitu. Tas 1 juta malah ieu mah. Nah, sapaket teh Sapaket. Aya nanti sabar. Aya jujur 1 juta sabar. Sabar, jujur, sareng taat. Tah cobi tinggal di ayat anu ka-11. Tah, cing mangga ieu. Bade dihaleukeun. Halangkeun heula we. Kidungkeun heula we. Sabaraha 11. Ulah ke kunaon nya. Kidungkeun heula we. Kunaon ieu? Ku eta sae. Sok kidung Kidung ieu mah. Oh, Kidung. Kumaha kidung teh miteuna teh? naon maksudna sabar ya. Oh, siap, sok. Tinggal. Yes, iya lebat karena rumusna nya. Oke, sok. Rumus. kanggo Anu urang sabar teh. nya sabar. Nu 1 juta ieu rumusna. Tah. Jalma anu asak mah sok bisa mengkek amarah. Lamun urang digogoreng, tapi kurang teritoli estu mulya kacida, estu mulya kacida. Sakitu pidawuh na pangeran mukia dinekana. Itu Sabar ya. Sabar. Lamun urang digogoreng tapi ku urang teu dituli estu mulia kacida. Sabar berarti jalmi digogoreng tapi teu ditoli. Tapi keula bah Macing, Bah. naon bentena anu goreng sareng anu digogoreng. Tah, iya kan goreng. Ini digogoreng. Aya benten. Iya digoreng ku sabab goreng. Tapi biasa dah bah anu digogoreng teh teu goreng. Nu digogoreng teh teu goreng. Dipilarian ka gorenganana. Oh. Cik cobi, upami mitos goreng. Heeh. Abdi sok milarian da ayeuna teh. Nya keur ieu nya kanggo Seueur goreng-gorengan. nya. Oh iya. Jadi maksudna upami mitos goreng, nya teu kudu digogoreng deui da tos goreng. Tong dihina. Da ai tos hina mah, teu dihina ge memang hina. Gitu nya. Mohon. Tapi ieu mah anu disebatkeun lamun urang digogoreng. Sanes disebatkeun urangna goreng. Upami urangna goreng kudu jujur, ngangkeun ka gorengan. Eta namina jujur. Teu disumputkeun ka gorengan teh.
nya panginten teu disebutkan kagorenganan teu disebutkeun tapi milarian kagorengan batur sami wae. Sami bae. Sami. Urangna goreng disebutkeun kagorengan batur di tah ieu. Teu goreng oge di pilarian kagorenganana. Eta namina di gogoreng. Tah anu dimaksud di dieu upami urangna tos leres. Tos jujur tah. Tapi masih kene digogoreng. Ulah di toli. Nah gitu maksudna. Tong ditoli tong dipalire. Tah mohon. Tong direspon lah. Tah antepkeun we. Batur ngagogoreng urang antepkeun we. Tik cobi nyamutkeun. Anu goreng, anu langkung goreng, anu digogoreng atanapi anu ngagogoreng. Nu ngagogoreng. Tah eta. Anu gaduh masalah. Anu gaduh kagorengan saha? Anu ngagogoreng. Anu digogoreng. Tadi mau ditoli we. Mohon. Lempeng we. Jalma anu sok ngagogoreng, langkung goreng, tinu digogoreng. Tapi ajeuna gaduh nu goreng. Hoyong dipasikeun ka jalma anu sanes. Eta namina ngagogoreng. Eta kagorenganana ditimpakeun ka anu sanes. Tong ditoli, tong dipalire. Mohon. Da urang tos gaduh nu sae ya. Tapi bari dipasihan ieu nu goreng ku jalma goreng gitu kan. Tong ditampi maksudna. Tong ditampi. Tak urang ulah kepancing. Ulah kepancing. Kudu naon teh tadi tos jujur, kudu sabar. Sabar, jujur, kudu taat. Kayak katiluna itu. Tapi perkawis kasabaran iya upami orang dipitnah. Nya dipitnah ieu teh. Digogoreng teh hartosna dipitnah. Mohon. Oh, nyeri hate teh. Oh, nyeri hate. Nah, udah boga hate teh. Gaduh. Tapi abdi mah gaduh sabar. Eta tong diantepkeun urang nyeri hate. Da anu nyeri teh urangna upami diantepkeun nyeri hate, anu nyerina saha? Ya urang-urang keneh deui. Teu ditole teh maksudna tong diculkeun, tong diantepkeun hate urang teh jadi naon tadi teh nyeri. Mereka Kang. Kumaha cing baomen. Kan dia aya jalma anu asak sasar gitu. Asak sasarnya. Abdi ningali dia jalma anu asak sasar teh ieu teh mangrupikeun hiji tingkatan gitu. Mun dina karakter manusia nya dina pasipatan. Ya, jadi tingkatan sifat orang gitu nya. Jadi lamun di Sunda mah osok aya anu ngaranna kudu boga saku dua. Saku dua. Antisipasinya teh. Jadi lamun urang misalnya diomongkeun batur teh teu waka ditarima. Kitu nya. Ata-ata. Teu diteureuy buleun. Soalna nu buleunna iya ya, Pak. Nya. Jadi anu ngaranna kudu boga saku dua teh disaring heula. Disaring, difilter. Difilter heula. Osok sanajan urang jigana digogoreng gitu. Tapi urang ulah waka amek. Leres. Tah eta jalma anu geus asak sasar gitu. Tah eta tangtu urang ge ngabogaan pengalaman gitu dina kahirupan contona misalna lamun urang dagang. Leres dagang tah. Lamun dagang gitu nya anu diperlukeun teh kejujuran hijinya eta kajujuran jujur. Eta anu bakal nangtukeun maju jeung henteuna kumaha kajujuran urang dina dagang. Terus kaduana lamun dina dagang sok aya persaingan. Cantang tuh batur teh gitu seneng ka urang. Leres pisan. Sok aya anu ngagogoreng pasti aya gitu nya. Anu ngagogoreng dagangan urang, anu ngagoreng urang, anu ngagoreng pribadina urang sok kaalaman dina kahirupan teh. Nah, jadi kitu matak di dieu jalma anu asak sasar. Jadi urang teh lamun ecek dina bahasa urang mah kitu nya sehari-hari kudu boga saku dua teh eta Kang. Boga saku dua. Eta nu disebat bisa mengkek amarah. Bisa militer. Disaring. Nya. Ieu aya sajak deui ieu. Sajak deui mangga anu aya dua hiji. Nya. Dua hiji. Tah. Ieu kieu tayang sajaknya. Ieu patali sareng hal anu katilu ieu. Tadi kan sabar. Mohon. Anu kadua jujur. Enak soal taat. Tah. Ajentrengkeun heula atuh, Geril.
Ayat nu ka-23. Masing iman ka Pangeran sangkan panjang umur regreg moal menang bahla. Masing iman ka Pangeran sangkan panjang umur regreg mau menang bahla. Tah kitu cenah Ageril. Jadi urang teh kudu taat teh ka Pangeran. Urang teh kedah teh samintonkeun rupinanya. Tah ai ceuk Abah Budi kumaha cenah kamandangna? Ari-ari manusia mah sasatna atah adol kitunya maksudna teh mun teu dibingbing ku pangeran mah engkena bakal sasar. Tapi lamun ayeuna di aping dibingbing ku pangeran tangtu eta hirup pijamugaeun anu tangtu kedah taat teh ya kedah iman teh ya. Ari iman teh panan kedah dibuktoskeun ku perilaku ku sikap urang. Sikap tak gitu. Jadi iman teh sanes ngan saukur diucapkeun wungkul gitu tapi kudu jeung prakna teh ya. Margi iman teu aya perbuatanna mah naon namina teh nya? Nya maot teh ya. Maot aya hartosna. Kitu Bang. Tah eta iman teh tah pan. Iman. Tapi jelas ka saheula ya. Iman ka Pangeran. Pangeran. Bola iman ka manusia, bola iman ka jalmi deui eta. Muhun. Tapi iman ka Pangeran. Pangeran Taat ka Pangeran. tah eta margina ieu disebut sangkan panjang Umur. Oh, jalmi anu iman ka Pangeran teh panjang umur. panjang umur tah tos. Walas ya. Henteu eta hungkul dina kahirupan ge regreg. Oh, regreg. Regreg maksudna teh naon tah? Hanang-haning teh nya. Hanang-haning bisa nyandang Sanos teh. bumbang aya di sada itu ieu. Tong kaget ya. Tong ngarasa aduh urangnya bakal ieu ya maot ya bakal moal nambihan deui ya umur ya gitu pan. Tah eta hasilna daya maksudna iman hungkul bari jeung eueuh hasil. Aya hasilna. Aya buahna nya. Aya buahna. Dan panjang umur teh teu maksudna urang kudu sampai ka 100 atau nepi ka 200 tahun sanes dina etana. Tapi leres-leres misalkeun nya sanes misalkeun. Tangtosna urang dipasihan sadinten sabaraha jam bah? 24 jam. Tonglah 24 setengahna we lah. Sabaraha tah? 12 jam. 12 jam. Isuk-isuk ka sonten. Nya 8 jam. Nah, 12 jam. 12 jam. 12 pan 24 pan. Beungina siangna 12 deui. Panjang umur teh maksudna nah urang tos dianggo sadayana atanapi aya nu dianggo aya nu teu dianggo. 12 jam teh tong 24 lah. Nya. Maksudna teh efektif teh. Tah eta. Tong hoyong nambihan waktos bari jeung nu aya teu dianggo. Tong nyuhunkeun artos bari jeung nu aya teu dianggo. Gitu. Tong nyuhunkeun panangan hoyong 5 anu 2 ge teu dianggo gitu Pak. Nya ada males teh. Nah, engeng aya kepandang da abin teu ditaros-taros. Mangga we langsung we. Mangga. Abi mana taros. Aya waktu tinggal banyak aya waktu kieu. Aya kene waktu. Oh gitu. Tah jadi kamandang siapa bener mah kieu. Kumaha cing. Iman ka Pangeran hinang tos urang regreg. Dina karegregan eta urang bakal hate teh bakal boga katenangan dina mana urang. Bakal aya hiji kagumiraan minimal gitunya dina kahirupan sapopoe lamun urang hate urang regreg, hate urang tenang, hate urang senang mah jauh tina panyakit. Laras ieu mah. Abi panuju ieu. Jauh tina panyakit. Tah jadi sanes harti urang erek bakal umurna 1000 tahun sanes gitu. Sanes tapi ieu mah teu deukeutna nya jauh tina panyakit. Tanya ada orang Sunda aya teu deukeutna nya. Deukeut ieu masalah. Deukeutna jadi nya kaalaman. Deukeut. Kiatu kaalaman. Jauh tina panyakit lantaran hate urang
Gumira. Teu mikiran kagorengan batu. Mikiran oge kagorengan sorangan. Hate urang selalu gembira tah. Jadi bukanna teu nu ngalantarankeun urang hate gembira jeung gregreg jeung senang teh kulantaran urang iman ka Pangeran. Eta kulantaran urang iman ka Pangeran. Eta kuncina. Pargi pami kitu mun nalika hirup urang atos ngagaduhan sajuta, sabar jujur jeung taat, hartosna iman ka Pangeran, aya jaminan lain wae panjang umurnya saur Pak Omen, tapi oge geuning reug-reug moal meunang bahla. Hartosna hirup urang teh bagja jamuga atuh. Tangtos. Tapi nyaeta di etang cenah waktos anu tos aya disayogikeun ku Gusti. Sadayana eta teh. Ulah aya emutan, aya waktos anu goreng, aya anu sae henteu. Da maksud Gusti, maksud Pangeran masihan waktos teh kanggo dianggo ku urang. Sanes waktosna anu kirang, nah urang tos nganggo, dianggo leres-leres gitu kan. Yen urang teh gaduh iman ka Pangeran. Janten naon wae anu dipasikeun ku Pangeran, ku urang dianggo. Nah, waktosna, salirana, tong ningal aya nu alit atanapi ageung salirana gitu kan. Nah, dianggo teh. Pang-pangna mah eta tadi disebatkeun sehat. Leres pisan. Nah, janten upami iman hasilna nya eta teh nya sehat jasmani rohani teh. Dianggo sadayana. Mohon. Kadu panon 2 gitu Pak. Diangge. Kadu ieu cepil 2. Cepil 2 diangge. Ngadangu nu hade-hade. Tah eta tong lepat ningal, tong lepat ngupingkeun. Eta hasilna moal lepat nyarios. Ku ningal anu sae, ku ngupingkeun anu sae, urang gaduh emutan anu sae, tangtos anu kaluar tina cariosan oge bakal sae. Sapaket pami kitu mah. Sapaket. Leres eta mah. Tah urang tos ngobrol teras ya. Sabaraha menit deui. Bisi. Kantun 2 menit deui. Tuh nya. Parawargi teu karaos nya. Karaos. Itu diraos mah. Naon tah baru. Nya sakedapnya. Nya. Janten nalika orang ngagaduhan karakter sajuta, sabar jujur jeung taat, tinangtos hirup urang ku Gusti bakal dibarokahan, sabab Gusti parantos masihan janji urang dibarokahan dipasihan umur nu panjang. Reug-reug hirup urang moal beunang ku bahla. Rupina sakitu heula kanggo episode ayeuna. Hatur nuhun kanggo Abah Deni. Sawangsuna. Abah Omen nuhun, Bah Budi nuhunnya. Akhiril. Sami-sami. Hatur nuhun urang pendak deui dina episode anu salajengna. Cag mangga Bah Omen. Ka cindekanana. Kalangungan Raja mangga. Ayat sabaraha? Mangga ieu teh dina ayat anu ka 21. Raja. Enggak. Denge nu marena sehat sing daek mulungan luang, tangtu baris boga pangabisa. Denge nu marena sehat sing daek mulungan luang, tangtu baris boga pangabisa. Baris boga pangabisa. Masing iman ka Pangeran sangkan panjang umur. Masing iman ka Pangeran sangkan panjang umur. Regreg moal meunang bahla, regreg moal meunang bahla. Masing iman ka Pangeran sangkan panjang umur. Regreg moal meunang